Sasambat berarti nuduhkeun kana bendu papasan Allah. Teu ridho kana putusan Allah. Lamun urang ridho kana putusan Allah, atuh geus bae, nemah jas. Kitu keneh kahirupan urang sapopoe kudu nemah. Urang ku ari dijieun manusia kudu ridho. Alhamdulillah Gusti abdi dijieun jelema ku Gusti teu dijieun monyet. Sanajan lamun ngaca hampir teu jauh beda jeung monyet. Tapi abdi mah manusia aya pikiran aya akal nuhun Gusti ngan untungna monyet mah teu ditaklid aya urang mah teu salat geus lamun urang jadi manusia kemudian teu salat sarua jeung monyet kitu bae ulah hese-hese berarti geus tatangga urang nu teu salat monyet gitu bae ulah hese-hese kabeneran anak urang teu salat monyet pamajikan teu salat atuh monyet berarti geus urang nu salat pamajikan urang teu salat urang berarti mun peuting numpakan ya Allah ya Gari Gusti Allah.